Royo ro. Mie jeung ayam. Kali teh naon? Mie jeung ayam. Mie jeung ayam. Heeh. Astagfirullahaladzim sip cek aing ge teu nyambung. Gede ro kotokna. Oh, dek gelap ya teh mie jeung ayam, lain mie jeung ayam. Yang muatek bae punuk di sidak geor bae. Aing pindah-pindah teuing ho. Aduh, aing sip. Jaro malah perisip yeuh, kawa, perih beteung, lapar. Atuh dahar, ngan ngomong ke Hansip lapar. Dahar cek joloba. Ya udah dihuapan jeung sikup. Aduh, sip ya tadi apa ya gara-gara salak bondol yo, senam kana beteung. Beteung kosong can dia sian sangu, makan salak. Aduh. Atuh aja yang batur makan salak atuh jerona. Makan salak ki masih kena jeung kulitna atuh mudah sabah. Eta kitu jebol pejit. Aduh, sip, mending kena barang beli non bae sip. Akanan sip. Kau beteungnya mulas, meuli-meuli mie ayam tak kumaha bae yo ka itu nyarlos. Aduh, sasana jeung meuli rokok Hansipna. Atuh geus eta loba keneh sesana. Meuli mie ayam sabaraha duit? Si mie ayam paling ge 12.000. Woi, jadi ya kada. Kabeneran dia ku aing. Dasar mah disiar ditaheun. Hansip. Nah, dilajag huluna ku aing teh hanap di suku. Dia kuari yang meuli mie ayam, jaro kuari beteung na mulus beteung, nyaho pejit anu coplok. Tina nyeri beteung kuari beli mie ayam. Hah? Hansip. Ya, meuli mie ayam, meuli mie ayam. Mie ayam beli kan meuli mie ayam sabungkus. Oh, Nah, sip. ditanya. Kuari ya. Jagi suk. Oh. Kuari kabar Oh, paeh sip. batuh jaro. Nah, saya tidak kalah balik deui, pongob aing lapar teu kawa. Bro. Aya ajudan. Atuh naon dia bakal balik di mana mie ayamna? Tenang kayak mesen. Aya cenah ayam spesial ajudan meuli. Aduh, kau betul yuk. Aing curiga pasti nama dia ini tah RT ya sip ya nya. Oh. Aduh, aing semua nyambung pasti nama aing eta mah yakin mau nyambung saya mah. Gak menjeng dihitung di titahan teh. Itu tadi kayak nge-snack, siap-siap. Mie ayam. Royo ro. Mie jeung ayam. Kali teh naon? Mie jeung ayam. Mie jeung ayam. Heeh. Astagfirullahaladzim sip aing ge Gede nyambung. ro kotokna. Oh, dek gelap ya teh mie jeung ayam, lain mie jeung ayam. Yang muatek bae punuk di sidak geor bae. Aing pindah-pindah teuing ho. Ya masih teh percaya ka aing semua nyambung. Tah nyar mie ayam kelap mie jeung kotok saya bener di. Aing bener-bener aing lapar anjing. Hari dia kita meuli mie ayam kalah mawa kotok ke jeung soto. Nah, atau celidak pun dangkal-dangkal teh. Poin dirojol ke sekalian ini. Itu poho dia. Hah? Hansip. Aing, masyaallah. Aing. Maksud dongku, modal-modal teuing ya kita meuli mie ayam kalah mawa kotok ke jeung ayam. Atuh ya sip ya. Mie jeung ayam ya. Gede deh ya. Anggas bawa ku dia teh, kalau sekalian bawa ka ku dia potongna bawa jeung mina ka ku dia hakan. Nah, eta kotok japias kitu eta kotokna ge, kotok mileung meureun mah ditewak. Pongo. Pas jam mie ayam mah orang teu jelas ya teh nya. Kuari mending es gondrong. Di mana es gondrong sip? Oh, es kadu, es gondrong, lain es jabrik, es gondrong ngaranna ge. Edan. Iya. Beda buah-buah emang es make karbit. Lain yang pokoknya namanya ruhai we. Coba ayo. Ayo. Es gondrong kayak jeroan sama karbit. Ya. Es duren ya. Mana sip? Es gondrong. Ya, Pokoknya mah cucu kadu ieu mah es cucu kadu. Aro es durian, es gondrong. oh iyo. Iya. Oh, jata yo madrasah. Lah bodoh saya maghribi be cat lagi ya, Ro. Udah lapor Ya Allah, sukses itu melalui Bank BRI Cina. Atuh lah. Wah. Ayo deh, Kro. Ha. Aduh. Kada pongkeng kada lahir ke bapak. Masuk dia kada. Teh, tilunya. Tilu. Nu hiji mah pake kadu, nu dua mah ulah. Ya lagu naon tangkorak dia. Ayo no bohongan gitu. Atau di kaduan setik mah. Di kaduan. Patut lah ngena sorangan bae padahal channel doang burung dia mah. Sarua teh kaduan.
Atuh na ora keng teh. Ayo ku tengah nanya karo koy. Geger kita celina kek letuk kita. Sip ya mah tuh kudu yang sarua. Pan meureun bertahap Hans Jaro Hansip RT. Jadi bertahap. Jaro nu aya kaduan, Hansip nu eueuh kaduan, RT nu esan. Kalau dibedakeun aya sarua jelema. Kalau yang ti korowan gitu kaduan teh. Kami dari Preman Kidul siap sedia menghibur dan membuat kamu ketawa. Hahaha. Jarsip Jaro Hansip datang dengan siap membuat. Baik, anggus beres tunggu seteng tilu bawa kaburi orang daerah diburi. Di dia mah isi nih ramnya di dia mah. Itu saya harus balikin moal. Bawa balikon. Ulah digulaan saya mau ulah di kaduan, ulah di sandolan harus teh saya kenapa? Teh, bawa teh jadi teh. Hah? Bawah jadi. Tuh esak ke bawah ayo gerak. Sip. Wow. Oh, emang lah emang. Lamata. Boh. Amis. Langsung sum kepetin sarlet mah, Bro. Ai boga aing mana sip? Ya ramnya sorangan bae. WRT diburi ku RT. Ke RT ka dia ke mau es Jaro cenah. Yang mana mereka dibawakan anak ke RT. Gimana dong lagi cebasan kan? Enak dong lagi enak. Ro. Kabur. Kemana Ro? Aduh, Ro. Aing teu teh. Aing Ampun, Ro. Aing mana aing can perang dahar ti isuknya memulai aspek ketabur si aing manisa aing mah beunanya sabur bisa. Kuai aya bae dia mati corona pegok Ro. Dasar mah diisi alamat asing cau be. Asal kan yang bibita aing diburi dia. Gue saya ketabur. Jangan bibita diburi dia. RT ku pongo dia. Oh. Geus jatah dia tak pulungan ku dia pulungan. Oh kata nang meuli eta pake duit dia meuli nage pake aca. Makan ku dia ta. Hah? Ro? Ya kok RT pelukan deh ya. Masakan ku dia teh akan. Makan ku dia. Kata dikesik-kesikna ku dia akan lagi. Pemirsa dak. Mana? Pokoknya mah kalian kalau mau add cendol datang aja ke sini ke Naretel. Ada nomor HP-nya di bawah ada. Di bawah COD dipesen langsung bisa. Gitu. Es cendol. Munah dak munah. Demi Allah munah. Iya harganya 12.000. 12.000 teu pira tengah beakeun sama sakotak. 12.000. Rasana masa Allah tabarakallah. Pokoknya luar biasa. Anjing. Pokoknya mas sekitaran daerah Cikulurnya gratis ongkir, tidak dipungut biaya ongkir. Sekitar Cikulur tapi di luaran Cikulur atau pakailah ongkir minimal goceng mah 2.000.